Sanes teh nyaah ieu bumi luhur balongan nu payuna oge bade dibongkar engkena. Nuhun teman-teman atos bara robo atudanya sareng aya pamaksadan bade diteraskeun heula kangge telas bumi anu baruna. Ameh langkung raosteun we katingalina kitunya hega. Engke bumi anu baruna oge sami mayun ka balong terasna luhur balong. Tah ieu videona disambungkeun ka siangan nya teman-teman tadi teh tos Mr. Samara. Aya minyak oge ieu teh nya aya salam, aya sereh, aya laja, aya jahe ieu teh nya dua rupa. Aya bawang beureum, bawang bodas. Teh hilap oge aya cabe beureum 2 bungkus, aya pecin, aya kecap, sareng royco ieu teh. Tah kalaresan Samarana mah ieu teh kangge mama sareng mamertua. Mohon teman-teman kangge persiapan ke ngolah daging kurban. Tah di oge videona dilajengkeun ka enjingna. Mohon teman-teman hayu urang nya teh tah geuningan tos aya ieu teh daging kurbana. Lumayan we ABG kenging 2 gaganti. Mohon teman-teman nyatena oge di bumi mamah di Cimangli. Keun wios sora BT Aang kewe nyatena di Cipakuma wengi. Kalaresan oge aya raka ti Taraju sareng ti Cimerah teteh. Bakal resep we kitunya ngariung sadayana. Tadi di oge satena tos disamaraan tadi ku mama. Jantannya ayeuna mah kantun meuleumna teman-teman. Antep meuleumna mah sina kuah awe sareng raka geuningan. Tah pami abi nyalira mah ngobrol we sareng bapa sareng mamah ieu teh. Tuh bari diangsi tingali satena teh ku teteh. Aya asak 5 dicanak 2 tinggal 3. Mohon teman-teman kete pas bagian emam da wareg meureunna ditamulan. Tapi da muhun ari sate sapi mah enakna dituangna haneut-haneut. Kantenan seueur gajihna mah geuningan sok nyiled pamitiis. Tuh bari bapa manemongkeun gaduh suku sapi cenah. Pamasihan buruh ngarit cenah ti payun kangge sapina.